Ente isuk mah bagian jadwal rebahan. Anjir. HP anyar teh Brad di onkeun teh Brad, masukkan SIM wae urang teh bingung. Ieu teh nya tuh lu disebut gondes Brad, gondrong desa gayanya. Padahal mah Gusti Allah nu nyageurkeun mah. Tapi dokter nu menang bayaranna sokra. Didinya bisa nepikeun ka ngaduruk imah tatangga. Dapur tatangga anya nu ka beak sabelah. Pusing tuh dah Brad aceng mah. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Bibi sok sibuk teu. Ente isuk mah bagian jadwal rebahan. Anjir. Hareudangnya bi aing ya. Rebahan ge dijadwalkeun, guys. Teu hareudang kumaha atuh. Ya. Kebenaran atuh. Bibi bantuan urangnya. Loba pisan anjir pagawean nepikeun ka numpuk kamari ge gawean ku sorangan capek bi. Bantuan urang lah nya. Numpuk pisan ieu pagaweanna. Salah ini mah utar. Nying. Yo, Utar ka aing. ari pagawean ulah sok ditumpuk-tumpuk, dijajarkeun geura tah, jajar. Entah gitu konsepna soimah. Ya. Arek dijajarkeun atawa ditumpukeun. Anger. Anger kudu digawean bi. Loba maksudna. Lain masalah numpuk atawa ngajajarna lain. Lain. Salah tuh da aing ieu dah. Anjir mau minta bantuan ke bibi aing geus nyaho rempag bibi teh. Isuk antar ke Samsat yuk. Rek naon ka samsat anjir? Puguh kieu Brad euy sabaraha era urang teh euy. Sekalian Brad urang nginjem duit Brad euy. Anjir. Iya mah. Lagu lama anjir, judul baru. Tapi kan sok mayar Brad urang tara lambat mayar mah tibeuh lagi urang mah mun gajian kayak dibayar ku urang nah amun mah. Heeh. Nginjem duit terus rek ka samsat rek naon ieu teh caritana teh. Kieu Brad euy urang teh. Kan urang teh apa sorangan mun teu boga HP urang teh. Heeh. Ngeridit urang teh HP teh Brad. Ya. Lain kahayang ngeridit HP teh lain hayang meuli cash. Urang teh heuh. Nah ari sieu teh Brad euy. Eta HP anyar teh Brad. Di onkeun teh Brad, masukkan SIM wae urang teh bingung. Sedangkan duit teu boga. Rek kumaha urang ieu nasib. Terus si lain ayeuna arek ka samsat gitu nya. Heeh. Arek nyieun SIM. Heeh. Nying. Balai anya ya aki-aki. Kudu ka mana urang nyieun SIM na atuh. Ka mana sok kudu ka mana? Mun ka samsat. Seteh. Ya. SIM card dina HP mah SIM card lain SIM A SIM B seteh. Lain SIM jang motor jang mobil lain. SIM card sagede kieu tah. Sebentuk chip nyaho teu? Henteu ka samsat. Nu kieu mah tinggal meuli we atuh. Ka mana? Ka material kehed. Ka material cek aing mah nya aki-aki mah. Ka material meulina meuli kampak cek aing mah jeung paku nu 17 teh geuningan bede. Dagorkeun kana silah. Nyaho acan ieu anjir SIM card. Ampun teuing. Lain aya buuk di dinya kos rek diwingu wae jiga kitu. Cukur cek aing mah di dinya ih. Teu apaleun gaya di dinya mah Brad. Ieu teh nya tuh lu disebut gondes Brad, gondrong desa gayanya. Kondes. Gaya lah. Ya, tapi pan geus kolot atuh. Di dinya teh neangan atuh model sejen. Naon ke atuh? Kela Brad, kosim lamun dicukur halus teh Brad lamun model cepak ngehe dengan Brad. Naon deui ieu cepak ngehe anjing? Teu Parupa wae kosim. Nu kumaha cepak ngehe nu kumaha? Di dia teh
beak botak berat. Tak kadieu ti dieu teh kadieu tah ditundaan buuk kadieu tah. Wow. Mohek nu gitu mah lain cepak ngehe ieu teh. Ya, cepak ngehe mah anu nyesa di dieu saeutik celok di dieu tah mending ge nu kitu. Alus eta. Halus. Viral nu gitu Mas ya. Da ka Ikosi mah make gayana naon ge pasti halus sih nya. Alus di dinya mah sedihna. Atuh Kosim gitulah gayana naon ge keren. Isuknya isuk dikitukeun. Tapi berat Kosim masuk Korea aja jeung ngerukna dicukur teh. Kesal ningan. Mun aya berat aya teu cukur online ngan berat. Anjing. Anger anjing tungtungna nyasa boy si Kosim. Please kos. Atuh dicukur mah teh gitu konsepna sih teh. Ya, dicukur mah teu bisa dititipkeun acan ka batur sih teh. Lamun dititipkeun meureun sirah di dinya kudu dicoplokeun heula bikeun ka batur meureun nya. Komo online moal bisa atuh kos. Parupa wae si Kosim ieu anjir. Parah. Berat dokter malah liciknya. Licik kumaha? Padahal mah Gusti Allah nu nyageurkeun mah. Tapi dokter nu menang bayaranna sokra. Tauhid di jero aja. Jadi sabenerna mah kieu mau balik deui ka personal masing-masing. Ya, tergantung eta mah arek ka dokter heula atawa arek langsung ka Allah. Bebas eta mah sebenarnya pilihan. Berarti lamun langsung ka Allah Marobuka. Ya guys ya. Rek. malah Aing aja. Ayeun ceng. Aing rek nanya kamari ieu eta masalahna naon eta? Di dinya bisa nepikeun ka ngaduruk imah tatangga. Dapur tatangga anya nu ka beak sabelah. Pusing tuh dah berat aceng mah. Pusing kunaon nih? Geura berat. Unggal poe eta tetangga ngan parasea be heureuna. Naon cenah nu dipasiakeun teh? Biasa berat eta masalahna mah. Resiko dapur geuning berat. Ya terus? Jadi duruk bae ku aceng teh dapurna berat. Repeh nepi ka ieu ge berat. Anjing. Telangas teh aya saroceng ieu. Goblok anjing. Hah, bisa wae ieu ya anjir. Daun babadotan ya. Parah anjir.